Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube WJ Cosmos. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Penak Desa Pribados dina pelajaran bahasa Sunda khususnya dina dinten ayeuna urang bade medar materi pelajaran bahasa Sunda anu judulna nyaeta warta. Tah kos kumaha warta pengertianana, fungsi sareng tujuan diayakeuna warta sareng kumaha tata carana urang melarian warta jeung ngadamel warta kos kumaha mangga regepkeun materina. Pemirsa, dina dinten ayeuna urang bade benar materi anu judulna warta. Tapi kan siswa-siswi kelas 11 anu pakuat pakaitna sareng materi pelajaran bahasa Sunda dina warta diharapkeun urang kapeuna tiasa ngadambel model jeung cara maca tina warta. Lamun ningali kana judul bahwa salah sahiji fungsi warta teh saluyu jeung wangeunanana nyaeta mere katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hal kabalarea. Biasana eta warta teh ngaliwatan media massa, boh media cetak seperti koran jeung majalah. Bisa oge ngaliwatan media elektronik seperti radio, televisi jeung internet. Upama fungsi warta ngan saukur beja dianggap teu pati loba mangfaatna pikeun balarea. Nah, anu mantak aya bae tarekah ngeuyeban kana warta ku pangaweruh ku pangaweruh anu katimbang perlu pikeun balarea. Dumasar kana pangalaman bahan baku ilmu pangaweruh teh nyaeta informasi. Nah, warta anu hade mah nyaeta warta anu informasina bisa jadi bahan pangaweruh keur nu macana atawa nu ngadengekeunana. Di antarana dumasar kana fakta-fakta serta jelas sumberna. Jadi henteu saukur di wang-wang, dikira-kira, dipapantes, komo dipelintir ku nulisna gitu. Lamun ningali kana fungsi warta saenyana warta teh mangrupa kontrol sosial gitu nya. Misalkan upama warta eusina soal katarenjengan di masyarakat, maka maksudna sangkan eta pikeun momian kayaan anu teu katarejeng, tujuanna sangkan kayaan di masyarakat jadi leuwih hade. Diperdi salawasna kudu objektif, kudu netral, henteu mihak ka salah sahiji pihak atawa golongan, henteu kacampuran ku opini atawa sawangan jeung pamadegan pribadi nu nulisna. Sakali deui wartawa salawasna kudu dumasar kana fakta atawa jelas sumberna. Ari anu nulis warta disebutna wartawan, jurnalis, juru warta atawa reporter. Lamun ningali kana eusina warta umumna ngandung unsur-unsur anu disebut 5W+1H. Naon we tah nu 5W+1H teh? Di antawisna aya wu hartina saha, what artina naon, why kunaon, where di mana, when iraha jeung how kumaha. Tah anu 5W+1H teh sararesna empropna mah sok aya anu ngamuat 4 atawa 5 unsur 5W+1H. Teu naon asal nyumpanan pasaratan pikeun disebut warta kitu nya. Anapun salin teh eta lamun ditingali kana adeganana warta teh diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Bagian puhu ngaberekeun inti atawa poko-poko tina sagembleng eusi warta. Ari bagian wincikan katerangan eta aya dina inti warta anu aya dina bagian puhu warta. Anu mantak upama urang hayang nyaho inti jeung jejer tina hiji warta, baca we bagian puhu warta kitu nya. Tah dumasar kana adegan kos kitu teh aya dina istilah piramida terbalik nya. Nyaeta adegan anu dimimitian ku bagian anu penting beuki ka dieu beuki teu penting. Para wargi sadayana
lamun dengat dina dangat ayeuna atanapi zaman kiwari seueur pisan ngeunaan kana warta anu jol di ditu jol ti dieu ngeunaan kana media elektronik ngalewatanana atanapi media-media cetak khususna ngaliwatan HP anu fasilitasna leuwih lengkep tur canggih ngan hanjakal henteu sakabeh jalma miboga kamampuh pikeun nyaring informasi anu katangkep dina HP atawa dina internet malah henteu sautik anu boga anggapan yen saukur informasi anu aya dina internet bahkan dina TV jeung sajabina kabeh oge bener gitu eta informasi teh diteri buleud-buleud tanpa disaring heula boh informasi anu mangrupa warta boh anu mangrupa iklan anu mantak loba anu jadi korban media padahal informasi tina media mangrupa bahan dasar pangaweruh biasana jadi pangaweruh anu kritis sabab henteu sakabeh media bebas tina kepentingan boh kepentingan ekonomi boh kepentingan politis gitu tah kedah nama orang selaku pembaca warta anu maca warta memboga sikap kritis narima informasi tina media teh mangrupa bagian tina literasi media anu ditajamahkeun kana bahasa Indonesia jadi melek media maksudna sangkan urang wabil khusus urang Sarea terutama budak sekolah henteu gampil kapangaruhan ku ku informasi tina media anu acan karuhan benerna kitu nya.